ujang teh. Cepet kena. Woi, jang keren sih dia. Aing dulu liar yo dah. Setelah kenal sih pemajikan teboga, anak teboga. Aisyah, ya kan aing teu boga hulu, jadi boga kalieur anjing. Ternyata tahu nanti huluna awas ke sampai tong lieur. Aisyah. Pan aing boga hulu liar, tuh aing boga hulu serem anjing wasna teh. Ya, kumaha daripada lieur wae mendingan coblok kuncirah. Anjing. Kena sia moldek nempo aing anjing. Ya jore bro-bro aing nempo sia. Batu ge main dae kunci nempo sia nya huluan. Mana-mana aing yo dah. Panas nya dah. Waduh, iya kaman sih. Coba tuh ngosan urut aing dah. Asemnya lah. Budak kena oge udah bayar. Wah, jalan-jalan we. Ada mah jeung aing. Ka mana? Kurang ke Paris. Lupa sim segala ka Paris anjing ah. Ayo arek ngolam we tong lieur ke di ditu urang happy-happy. Buset. Awena bodina gitar Spanyol teh ya, biola Jepang. Apal teh biola Jepang? Gibri ku. Apar coy itu pas itu mah. Kos tukang kopi teh ya bodina. Anjay. Eta tukang kopi mah sama kaburu kata bodina buleud. Cuma urang di Paris ha. Iraha. Ayeuna lamun bisa mangan. Beraku kabar mau ke celana training. Kos aing tempo. Teu anjing gaya kos tuh buka kabogo wes ya. Ya bari jeung teu buka kabogo. Apa gaya heula ieu mah. Jadi di itu mah suganu we manggihan ku. Itu teh anu ngagibri. Yang geus tuh orang balik heula tuh aing lah. Yang geus bisa balik heula. Ganti celana make sepatu, aing make sepatu teh ieu tah. Siap lah. Kedal tuh yo. Udengan dah aing mager kene dah. Panas wah beusim hideung aing. Buset deh di Parisna. Diis dijamin aya hotel bintang 5 aing hotel siap lah. Ayo tuh ah. Udah ngaboking nya apaan ho. Ayo ah. Oh dilaker ah. Sebenarnya manggi temiwe aing di ditu ah. Geus bisa balik heula. Sini dia. Eta ke kakolot aing heula copot kacamata. Da aing. Bejakeun. Kunci nu mana sih? Ye, nu di imah goblok anu di Arab ada beda. Oh. Dari situ bapak sih ya? Oh, berasi gitu ya? Bapak aing panpus. Anak lagi ganteng mau di bapana. Aing motor aing di mana nih nya? Tuh, motor sia itu. Buset Ya, efek ieu aing lieur dah. Biar wae geus gerak. Kacamata jangan bawa. Tak, tak. Mangan Bas. Ya, turun. Sia. Naon aja? Maaf Bos, maaf. Oh, pag ko jadi siya mo ya, ha? Maaf Bos, maaf. Sila parte. Kudu lapar Bos isuk ke kamar mah jadi wae. Nah, bisa lapar dah. Burukan wae di. Nah, masa moal. Oh, ya hai Bos. Ayo, gaskeun. Dia si Ujang apa sih gila banget cuma kita nyokot kacamata gitu aing. Kacau aing dia. Ya, yo jalan mana Bang? Oh, mantap. Saya aing. Lupa lagi. Mana kacamata aing? Tah, kita. Set aing dibeli kacamata kos ya. Apa ini ya? Aing bener kos itu Tega pisan atuh kalau teh aing beli kacamata nu kos ieu. Pikir-kira orang temaha lam ditilang Ah, moal. moal sondek nilang sih, moal dek nilang ieu. Isi ieu motor drag aing motor sejarah tapi hilang kena. Nah, si sawah 2 hektar tembusan deui motor mah. Ya, lah. Ini sih. Yang mana ya?
kieu geuning. Ih, mencak aing ge ka Paris. Paris tai meureun. Kieu bangun anjir. Tempo itu. Nah, aku sia. Paris ieu teh. Paris naon anjing cicingan tengah sawah aing. Bener. Geus ayo ka ditu jeung aing. Mana panas anjing. Ih, sia. Ayo. Orang itu bisi nongkrong apa sih ya siap mah ngabayakeun wae. Aduh. Baru kita liburan eta di Paris. Nah, ya. Tempo, abah terus liburan di Paris mamawa. Yeuh. Aing geus gaya kieu sama. Ih, mulu sia mah nya. Geus buset ya tempo ke ciwi-ciwi. Begitu ala bodina. Iya, loba anjing. Ciwi-ciwi bono haji. Ai sia teh nyaho nya. Ieu pas kieu Paris. Tempo aing ge gaya mentak make kacamata na Geus panas. sayu ka ditu ah. Yuh, ka Paris jeung aing. Ina. Nepi. Tai meureun ieu mah aing. Mana panas kieu aing. Paris tuh tempo di Lampora itu nage. Lain Paris panas anjing ah. Tuh tempo Paris mah aya tulisan awas listrik. Heunteu. Ih, pan di Paris ge sarua awas ciwi. Oh, belum kenal. Burung Jon. Tak kenal ci didinya. Hoi, beneran sia. Keong, Naon keong? jeung nyate keong, sayang teu. Wah, bung ah. Telepon Gimana anjing. nyemprot di parudan. Sia modar ngabutruk di make pejakeun diracun ku aing. Terus di mama jadi kumbat, sia teh pake mama lemon. Ih, Mama Lemon atuh. Mama Lemon ge kacaikeun ngabutruk. Mau di dahar. Bang ngomongnya geus ya hayang henteu. Embung picen-picen ah ngarep ngerakeun ngomong Ngomong keong. anjing ngalak keong, ieu jeung nyate. Guna tolol sia nyawa mah teh anjing pan baik bangkong kan mah. Abang udah nama sia. Di maing aya itu. Guys galengan, tumis kuduk tuh di maing. Wae geus aing balik ah. Aya. Aing di dia teh paruguh, Paris tai ieu mah. Yang sutet anjing. Di Paris. Eta mah mau eta kuatan ka dieu nya anjing ka Paris, leumpang. Diantar kenapa leumpang maneh? Lempang aing pak beca tadi mah. Alah beres atuh. Geus mira baju urang aya. Mana nya teh keong? Heeh. Tilu siki keong di sate bolon. Ini sia kairana anjing. Sebeuh anjing. Geus aya ah. Aing balik ah. Aing bawa ah. Juga. Jangan di imah aing aya pas galengan. Nya aing keur ngidam sia teh. Kalau arek balik aing nempo Paris itu alah indah pesona. Drag aing. Bolokot, Medina ini. Bener atuh sia teh make motor teh. Balik ah. Bos. Datang bos. Mana? Bos. Sabar kena ya. Heh, cek naon di dieu? Het. Aing na, aing ke barare teh kieu. Motoran ya. Kamana? Ayo yang geus ngajedog sa nyikeran. Ayo saketut di tengah. Ya, Kang. Masih pacet ya. Aduh, tendang di. Doan di. Lila. Anjing banget ya. Bisa
motor itu sia. Malah, rem nablong bang. Sia anjing. Motor aing. Udah. Net sia, gua motor bara rutut coba talaga. Maaf, rem nablong. Sia. Kadi sia ka dia. Kabehan. Kabengan kadi sia. Kaji. Ayo. Man sia. Sia. Berkedong monyet. Sia anjing. Ya. Anjing. Goblok monjet motor teh benar iya ku aing bisa iya. Waduh penghinaan ini namanya. Setang bang bang. Motor aing uset deh yuk.